Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadaya? Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kasehatan. Nepangkeun nami abdi Mia Melati. Insyaallah dina sataun kapayun urang diajar sasarengan dina mata pelajaran bahasa Sunda. Kusabab dina danget ieu pertemuan anu mugaran, sateuacan ngabahas materi diajar, langkung dipayun urang tangtoskeun katentuan-katentuan ngeunaan pangajaran bahasa Sunda. Tujuanna dina pangajaran bahasa Sunda, urang hikmat sareng husu diajar sareng kenging kaberkahan tina ilmu. Katentuan-katentuanna nyaeta anu kahiji, hidep wajib ngeusian daftar hadir anu tos dipasihkeun ku ibu bapak guru di grup kelas. Anu kadua, hidep nganggo anggoan anu sopan sareng rapih sok sanaos hidep sakola di bumi. Anu katilu, ngajagi sopan santun ka ibu rama, ka ibu bapak guru sareng karerencangan. Anu kaopat, ngalaksanakeun kewajiban-kewajiban salaku murid. Nyaeta ngerjakeun tugas-tugas sareng nyimak materi anu kedah dipelajari. Anu kalima, anu paling utama, hidep kedah ngadoa sateuacan sareng satatos diajar. Di akhir pelajaran, hidep kedah ngeusian hasil belajar dina link anu Salajengna, ngeunaan materi bahasa Sunda kelas 7 semester ganjil tahun 2020-2022 hiji diantawisna anu kahiji ngeunaan teks paguneman. Paguneman anu dianggo dina kagiatan sadi dinten sapertos pataros, ngenalkeun diri, pamitan, nyunkeun widi, ngahaturkeun nuhun sareng nyunkeun dihapunten. Dina teks paguneman aya nu namina undak usuk basa, nyaeta aturan atau tata krama dina nyarita basa Sunda anu merenah. Anu kadua ngabahas kaulinan barudak, ngenal jenis-jenis kaulinan barudak, cara atau prosedur kaulinan barudak, sareng video kaulinan barudak. Pembahasan anu katilu tentang pupujian. Anu kaopat ngabahas tentang pengalaman pribadi. Sakitu wae materi diajar bahasa Sunda di semester hiji kelas 7. Ulah hilap materina dicatet dina buku catatan bahasa Sunda. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa sasarengan diajar bahasa Sunda sesuai anu dipiharep. Sakitu anu kapihatur, hapunten samudaya kalepatan. Insyaallah dina minggon payun urang patupang deui dina mata pelajaran bahasa Sunda. Sareng abdi Mia Melati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.